Itu ngopi-ngopi atuh ya teh. Dan gawe di mana teh? Tuh? Gawe. Hah? Tuh gawe nya. Wah, gawe di mana, Gawe di pabrik gula ya nama. Gula naon itu teh? Gula goler di Ima. Aja, gula goler manehna. Aduh. Urang atuh ajak-ajakan gawe atuh urang teh. Ai. Aya yang ngajar paling enggak. Ngajar naon? Ngajar dong. Ribu. Serius gawe urang silah yang gawe itu tuh gawe bingung. Aya pagawean loba, gaji pan ieu teh. Sepuh lah. Mancing lah tuh. Mancing naon? Mancing keributan. Anjay. Ributan manehna. Aduh. Harim saya itu ya. Hah? Sebenarnya mah orang ge aya pagawean teh. Heeh, ngechat. Oh, gajina lumayan lah gitu, ngechat. Chat S. Di S. Bingung sebenarnya mah loba pagawean teh. Di PT Yunbo ge aya, di gajina ge gede di sarua. Yunbo? Apa Yunbo? Nya tuh, Bay? Hah? Teh Yunbo. Yunbo. Ngayun-ngayun kebon. Dipulah. Reseki pagawean mah naon we atulah nya. Yang penting mah jadi duit pasti nanggung melihara rese pagawean teh kali dia teh. Ini mah naon? Aduh. Marana barudak teh. Itu sugan teh. Aya itu barudak teh. Nempo barudak. Da moal nyaho barudak ke saha meureun? Euy, mana wae? Aya hungkul. Neng, moal. Hae sasalaman. Ya. Eta Karena naon atuh di darieu? biasa kena rumpul. Keur ngumpul. Jangan pagawean tuh. Jangan pagawean, kabeneran urang aya. Naon kowe naon? Hayu. Mana? Atuh arek gawe moal. Ayo, ngalanggur dia di luar nena. Ayo berangkat. Serius ayo. Jauh semua naon? Salah. Mana? Tadi itu pegawai lagi. Iya kah? Woi, itu woi. Maaf yang Aya nama sa eta ge semenjak geus sampah dikelola dengan baik mah nama wah runtah-runtah teh jangan aku aja hese aya mah aya hiji lumayan sampah tuh lumayan Baledogan. Capek. Kita gawe naon geura? Katanya gawean batur. Hah? Gawean batur. Si goblok. itu kunaon baru dah lobaan gitu mah bener. Gong, udah gong.